Kanca mitra sadaya wanoja oge jajaka anu garanda akang teteh nu saroleh emak bapak anu waluya nini aki anu reha rejeki. Ieu salah sawios rohangan atau napi bangunan bumi kagungan salah sawios tokoh pendidikan Kabupaten Garut. Surabaya di suklakna di siklukna nuju di pelumur nu anggang di padesaan nu dumuk linggih di lemur matu banjar kalang pamidangan. Da ngerti ya bakal tepang sareng Bapak Rektor Universitas Garut. Bade nepangan Bapak Haji Abdul Syakur Amin. Urang naroskeun perkawis anu kamari hansa nu katunda. Nu ditenden di handeun sieum ditunda di hanjuang siang paranti jokon tinggalkeun. Urang konfirmasi kayaknya malah mandar aya manfaat kanggo urang sareng. Kanca mitra sadaya, orang nepangan heula salah sawios tokoh masyarakat Kabupaten Garut sesepuh anu tos kahon. Inyana kantos janten pejabat kantor informatika dan telematika Kabupaten Garut. Perantos pensiun lami tapi masih aktif olahraga, masih giat. Malih mah anjeunna salah sawios pupuhu di KONI Kabupaten Garut. Kurang tepangan jenenganana Bapak Haji Yayat Hidayat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Aya babasan sepuh kapungkur mipit teu amit ngalah teu menta. Cik numutkeun Pak Haji anu kaemut ti payun babasan ngalarapkeunna kumaha eta Pak? Janten Teu amit mipit teu amit mipit teu amit ngalah teu menta. Ya, itu bahasa Siloka kolot. Siloka, bahasa Siloka guys. Bahasa Siloka artina segala sesuatu itu kudu islah. Kudu islah artina kudu bebeja. Oh. Sanajan urang nyokot jeruk hiji misalnya jeruk hiji tah si jeruk eta teh kudu bebeja. Lamun teu bebeja mah eta teh jadi dosa. Ucaplah wahai manusia jika dirimu bernoda. jadi dosa jalu. Jadi mipit teu amit ngalah teu menta. Letter wakna bahasa lempengna teh kudu bebeja. Barudak ayeuna kade tah. Mipit teu amit ngalah teu menta. Uniko bah. Uniko sor Pak Haji Uniko coba tingali. Pak Haji Uniko teh naon? Usaha nipu kolot. Usaha nipu kolot. Cek Pak Ugun naon? Pengalaman. Tadi dia cari asalana ieu sekum. Naon Uniko usaha Nipu kolot. Dari sedaya kalau tak usaha maji eta mah. Maji dahar nalima ngaku nama lahiji. Darmaji dahar lima ngaku hiji sarua atau oke. Mipit teh amit ngalah teu menta sarua teh darmaji oge. Jadi dahar lima ngaku hiji. Artina konotasina eta teh teu leres. Kedah ditebihan. Di payun aya salah sawios inohong muda pejabat Kabupaten Garut, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Garut. Jenenganna Bapak Agis. Lihat aku sayang. Mipit teu amit ngalah teu menta. Ieu orang pakidulan. Nu kaemut ku Bapak eta sepuh kapungkur ngalarapkeun bahasa eta kumaha? Sasna eta teh aya antonim tina anu hiji nyata mipit kudu amit ngalah kudu bebeja. Eta mangrupikeun hiji peribahasa anu penuh makna lah, makna. Di mana segala sesuatu teh harus dengan izin gitu nya. Pesan moralna kanggo marorang kalih nu aranom. Nah, ini harus diterapkan bahwa segala sesuatu itu harus melalui sebuah proses perizinan, harus melalui sesuatu yang memang berproses lah gitu, tidak bisa sekaligus. Jadi relevan sareng moral kejujuran. Nah, moral kejujuran itu yang paling utama. Kejujuran guys. Nah, Hiji deui urang tanya. Tongol di parut catang di rumpak. Eta teh paribasa bahasa Sunda. Jadi urang teh kudu asak mikir di nu naon teh. Asak Mikir. Cik mikir. Tidak ulah segala di. Jadi kumaha asak ya asak.
Ulah segala di naon lah atuh bahasa Sunda mah nya. Ulah sagala di kieu. Ulah segala dilakukan kudu aya perhitungan. Aya rabu-rabu. Aya Beuweung rabu-rabu. diutahkeun. Di beuweung diutahkeun. Terus lada atuh. Udah permen karet. digayem Rektoran. Parantos tepang. Sapertos janji anu disanggem urang nepangan salah sawieu tokoh penggiat pendidikan Kabupaten Garut mantena anu ngageugeuh Universitas Garut. Pak Rektor da mah Pak Rektor. Alhamdulillah Kang Jendot. Sababaraha narasumber dikonfirmasi utamina nu milenial. Pemilu milenial sadayana rada ngeblank. Nah, ieu upaya kanggo ngemutkeun. Ya. Sanes maksad bade ya gitulah pokoknya mas. Jadi iya konten dirancang memang kanggo kitu. Kanggo kikituan weh. Ari Abah sok ngacol. Aya dua babasan sepuh kapungkur nu dikonfirmasi nu kahiji mipit teu amit ngalah teu mentang. Nu kadua tunggul di parut catang dirumpak. Dua-duana konotasinya negatif. Cik Pak, upami numutkeun Bapak mungkin waktu alit masih kena ngadamel atau ngadangu atau nguping kalimat babasan sebuah kapungkur eta. Kita kan upami di konteks kekinian relevansinya kumaha teh Pak? Ya ari bahasa urang mah sesna teh budaya mah muncul tinu sikap perilaku masyarakat. Mung kadang-kadang dimodifikasi. Modifikasinya jadi salah malah. Iya. Sajana ieu ngelakeun ya pun adi Kang Fakri Hamdani. Ahli linguistik ya lulusan Sydney. Diteruskan ke anjeunna ngajigana membuat Sunda mah ada power oge tah. Nah kieu Kang Janur ya soal ieu. Sanesna asal usulna teh sanes mipit amit ngalah teh menta. Mipit kudu amit. Mipit kudu amit Ngalah kudu menta. Eta nu bener mah ngan kadang-kadang. mipit kudu amit ngalah kudu menta. Mipit teh naon nyana sekedik kudu amit kudu wartos. Nah, Lamun teu ngaranna nyolong. nyolong. Gak kade, nu kadua tadi vitamin ngalah teh menta, ngalah ge kan kedasa ngalah kudu menta kedah wartos kadu kagunganana. Nah, supados eta artosna sepuh urang ti kampungku tos ngajekeun ka urang namina etika. Budaya, sikap, perilaku kok utamina menyangkut sareng hak-hak anu sanes. Harus anu sanes anu batur lah. Jadi pami urang pidogi barang batur, nya teh mangga sae mung kedah pamit. Pami pidogi mung kedah menta. Eta bahasa anu kedah di prosedur lah, prosedur. Nah di milenial ge kitu. Teu pandang milenial, teu pandang sepuh sadaya ge pami komunikasi, dialog, ina bergaul teh kedah aya tata kramana. Pesan moralna kita kan tina babasan eta naon? Babasan moal kumargi urang peryogi sareng barang anu sanes. Kedah aya babasaan, nyuhungkeun, ngawartosan. Nah upami teu ngawartosan, tunjukkeun nya anak mipit teu amit mah berarti eta nyolong. Nyolong eta dosa pangagengna boh dinu agama, boh dinu Pak, eta kalebet korupsi teh Pak eta. nya salah satu oke. Tapi ya salah satu lagi korupsi gitu ya. Korupsi dalam arti bahwa nyolong korupsi. Nyolong nyolong waktu, nyolong kegiatan itu bagian korupsi. Nah, tapi sama ternyata tadi awalnya itu mimit kudu amit kalah kudu menta. Jadi eta teh papatas boga pungkur pada intina atikan ya. Atikan, arahan didikan, Tah kitu aya tinu ngeusi mah nya. Ngeusi naon? Janten sagala rupiah oge undang-undang basa, tata krama, etika aya aturanana. Nah, salah sawios di antawis kahirupan sari dinten urang kadang kitu. Naon rupi nu dugikeun ku parektor mah eta munal pisan. Munal teh lamun bahasa Indonesia mah banyak mengandung manfaat. Nah, jadi bahasan panjang oge jadi kacida pisan saya. Tetap di ngawaos, ngawangkong, ngabahas wartos nu atos-atos. Hapun nu kasuhun pangampura nu kadang wargi sadaya di mana wae ayeuna tepang dengke dina video anu sanesna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.